mimiti panggih jeung nyai akang keur di warung kopi, teu nyangka bet hayang nanya tadina eueuh rencana. Nyai sering meuni nyari matak ngait kanu ati, mun pareng papanggih deui rek ditanya sugan can boga salaki. Di pengkolan Ciawi tali teu nyangka rek panggih deui, hate kacida bungahna najan can wasa nyarita. Warung kopi jadi saksi mimiti panggih jeung nyai, sugan can boga salaki rek diajak laki rabi. Mimiti panggih jeung nyai akang keur di warung kopi, teu nyangka bet hayang nanya tadina eueuh rencana. Nyai sering meuni nyari matak ngait kanu ati, mun pareng papanggih deui rek ditanya sugan can boga salaki. Di pengkolan Ciawi tali teu nyangka rek panggih deui, hate kacida bungahna najan can wasa nyarita. Warung kopi jadi saksi mimiti panggih jeung nyai, sugan can boga salaki rek diajak laki rabi. Di pengkolan Ciawi tali teu nyangka rek panggih deui, hate kacida bungahna najan can wasa nyarita. Warung kopi jadi saksi mimiti panggih jeung nyai, sugan can boga salaki rek diajak laki rabi.